cing teger bae urang mah ngaharamkeun haram bae dek nurut ka jeung teh aing mah jang diri aing bae jang diri aing bae wayang ngomong aing mah ngomong bae sia dek ngadengekeun los teu kajeun sanggeus ngadengekeun dek make dek teu sabodo sia aing mah aing bae sesuai jeung aturan sia teu percaya dibuka ku aing kitabna tah eta teu akur pahamna leg-leg paham sia ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wah teh terus di zaman Kangjeng Nabi dakwah amar ma'ruf nahi munkar ge jelema teh teu milu kabeh hate Kangjeng Nabi langsung leuleus manusiawi ngaranna itu kene para sahabat manusiawi secara kemanusiaan di mana dakwah teu nuturkeun teh aduh tapi ketika kembali ka Gusti Allah jadi titahna ge nyampikeun doang teger ketika leuleuh hasilna loba keneh jelema nu teu nurut leuleus ketika kembali ka tugas ge nyampikeun doang teger manusiawi ngaranna kos kitu jeung kos kitu jeung kos kitu ketika aya kebimbangan aya tah ieu teh kumaha secara manusiawi turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum wahai jelema-jelema lu ariman sing ingat sing eling alaikum anfusakum netepi anjeun ka diri anjeun jaga diri anjeun pelihara diri anjeun ulah sampaikeun ka bawa caah ku permaksiatan keun bae batur mah la yaturrukum man dhalla idza tadaitum moal ngabahayakeun jelema anu bahaya moal ngabahayakeun jelema anu bodoh moal ngabahayakeun jelema anu nyacan idza tadaitum di mana anjeun geus boga hidayah di mana anjeun geus menang hidayah di mana anjeun geus istiqomah dina hidayah Allah kajeun batur bae maneh mah alaikum anfusakum na ieulah ngangeunahkeun ka Kangjeng ngangeunahkeun jang para mukminin nu mantap ayat ieu cek Sidina Abu Bakar teh jang engke ieu mah di akhir zaman lain jang kuari geus dipersiapkeun ayatna ku Gusti Allah diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang melalui malaikat Jibril tapi dipraktekkeunana mah cek Sidina Abu Bakar engke di tahun 2011 geus aya ayatna geus aya ayatna kuari ieu pake urang ayat ieu pake ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman kelas-kelas para kiai kelas-kelas para ustad ge anu teu asup Golkar ge nu teu asup partai ge nu teu asup organisasi ieu mah ayyuhalladzina amanu anu bener-bener dek dakwah tapi teu mampu dakwah anjeun teh nu mantak teu mampu kunaon loba jasa halangan-halanganana ti sisi ti gigirna kudu kumaha tuh ieu urang mun dakwah make birokrasi geus eueuh mun urang dakwah make kekuatan moal kebal sabulan masina ge dibunuh urang dakwah make sumut ge kuari teh geus sing harieng ceuli teh ngaharamkeun kredit bae ge nu jadi musuhna kiai deui ngaharamkeun invest daging bae ge lah kieu uci bae didenge ulah didenge geus kadar itu bae ngaharamkeun bunga bank ulah dituturkeun moal maju sia kiai keneh nu ngomongna berarti kan geus kumaha ieu teh deuk gadakwahan saha lantaran nu dakwah kiai nu ngahalangan kiai keneh bae anu boga hayang porsi nu hayang boga porsi nu hayang boga kamangpatan di bank teh di kredit teh di daging teh dan lain sebagainya nyana nu ngahalangan teh berarti geus teu daya teu upaya tidak satu suara dakwah teh padahal kitabna mun ditanyakeun Al-Qur'an mun ditanyakeun hadis Bukhari Muslim mun ditanyakeun usul fikihna Jamul Jawame mun ditanyakeun alatna Sarwa Alfiyah Jawhar Maklun Mantek Juman dan lain sebagainya tapi ketika geus wujud jadi kiai tita dakwah teu satu suara nu ieu ngaharamkeun nu ieu henteu bahas coba urang bahas di NU tentang kepemimpinan wanita dibahas tadina haram sekian tahun di tahun 2000 di tahun itu 26 hitoh 26 baheula tahun 26 sampai di masa Gus Dur haram kepemimpinan wanita sebab NU adalah organisasi sosial keagamaan mutlak dikemas Ki Hashim Muzadi boleh hese suara
suara geus boleh geus bae masyarakat gejang geus kiai na kitu kan ngamenang. Ketika satu suara riba haram, eta teh bunga bank haram, dunia kelasna dibahas di Indonesia, organisasi Muhammadiyah haram, organisasi NU leuwih teu lah ngaharamkeun, berbagai organisasi haram, media kabeh dibaca haram kabeh. Ketika paksaan Amerika melalui IMF datang ke Indonesia, dipaksakan tidak boleh tidak, dang, harus dihalalkan itu kredit, bahas melalui organisasi, harus dihalalkan itu bunga bank, bahas melalui pondok pesantren modern, tayangkan di TV, hasilnya dah media halal. Dakwahnya siapa yang mengharamkan? Kiai ortodok itu sudah dibahas, itu di pusat sudah dibahas, di organisasi halal, tinggal orang bae nu dihandap nu nyekelan keutuhan Al-Quran ngek kitu bese ae geus kumaha coba hayu deuk ngalawan saha ja anu ngahalalkeun ge kiai keneh. Hayu coba belebah mana ayeuna urang deuk tegerna agama. Aya ge di Arab masih keneh rada deres ge bangna ge geus wilah-wilah, ieu mah bank asli, ieu mah geus bank nasional, bank internasional geus teh asli deui, make kitu keneh tadi Arab mah. Di urang mah geus eueuh, ganti bankna bank syariat leuwih parah. Deuk kumaha ieu? Eueuh suara dakwahan. Hartina ieu mah deuk nyaritakeun deuk kumaha ieu urang dakwah janu ngahalanganna loba. Make ayat mana atuh urang sementara dakwah amar ma'ruf nahi munkar teh wajib, kewajiban urang datang ka mana? Aya ieu ya ayyuhalladzina amanu, wahai kiai-kiai nu di Bandung, nu di Garut, nu di Tangerang, nu di Banten, tenang abeh maneh tetep henteu ditanyakeun ku Gusti Allah. Alaikum anfusakum, urusan diri maneh bae. Kajeun teuing batur mah heulana. Kajeun teuing batur ngeridit, maneh mah ulah sok ngeridit. Mun endek nu leuwih gede bae ngeridit. Batur mah kajeun teuing ngahalalkeun bunga bangge, maneh mah ulah. Batur mah kajeun teuing invest daging ge sia mah ulah. Alaikum anfusakum, jang sorangan bae heulanan. Alaikum anfusakum, dan kena mah ku ari mah ye laifazuha, jaga gitu wakumu bisolahiha, diri sorangan rapihan tentang awak supaya awak maneh terapi sesuai jeung aturan syariat. La yaturrukum man dhalla, moal ngabahayakeun ka anjeun jelema nu sasar, sasarna jelema nu sasar, bodohna jelema nu bodoh, nyacadna jelema nu nyacad, moal ngabahayakeun ka anjeun. Idah kadaitum, di mana anjeun geus menang hidayah. Lah jatuh lain teh nya hodek dakwah teh naon nu deuk didakwakeun. Aing ngalem ka camat jeung ka bupati Doraka, jasalah nyanana ngalem ke presiden Jadoraka, teu mampu ulam alem kitu teh, daripada urangnya ngalemnya disiksa di akhirat, mendingan dakwah nu bener bae. Dakwah nu bener ditangkep sia nyarita-nyaritakeun kitu, dianggapna sebagai makar, sebagai penghalang kemajuan negara terutama di Indonesia. Komo orang-orang intelek mah segala dokterandus, segala profesorus. Ulah mah inget kana is gitu teh sok aya inget jelema kiai ortodok. Kiai ortodok ditanya begitu kepemimpinan mimiti militer kemudian sipil kuari militer ditanya, kiai ulah bandingkan ku kiai naon ieu pemimpin orang maning militer apa maning sipil? Ceknya nanti lah militer mah endek militeris dek sepilis sarua bae ceknya nanti. Cek anu nanya pan sepilis. Aduh, mal ngerti orang ketos mah. Kita mah yang intelek bae tuh mah. Eta teh urang ngomong-ngomong kos kitu teh da aya naon kitu ngaranna? Aya tijalikeun. Cek ieu teh endek militeris dek sepilis sarua bae. Kan jadi kieu atunya ieu mah kudu ka dokter atuh mah. Daya teh geus teu daya teu upaya, sementara masyarakat teh akan hayang nu asli. Coba adapun pelaksanaanna mah kumaha kuatna bae, neangan sakumaha lauk, neangan cai lauk teh, sebab lamun dicai hirup lauk teh
masyarakat gezaurua ketika orang macaan Al-Quran coba nurani ke mana masyarakat neangan nu asli kamana ieu teh nu asli lauk di mana geus manggih cai oh heran tentrem masyarakat manggih nu asli sarua bae adapun pelaksana mah datang ka imah nanya ge atuh bingung ieu aing heran ieu cenah cekna aing ciger-ciger mah ciger-ciger kredit motor aing teu daekeun lunas asa jasa ya merontanya nah aduh aing kumaha ngalamun bae satu sisi butuh satu sisi haram kumaha ya kami jaga pemajikan neng jadi ngeridit sakieu haram ieu kumaha lah didengekeun butuh geledeg kenca datang tuh sakjana teh aing tadina mendek rada bener bae aduh asa jasa aduh neng urang ngawarung eta pan modalna tibang ajo cak kiai ge eta ngeridit gitu haram cenah urang ka neraka mal kebal di neraka mah mal di dunia mah urang isin bantu untuk ke motor-motor aja geus ulah dengekeun ngajina pindah atuh ka Kiai Golkar kakak tinggal salaki be aing ge salah milih tanaon pamajikan ieu kieu amat sih pamajikan diajak ngaji ka Cilongok ngaji aing ngaji dibonceng ayo bonceng lain ngaji milihan aduh barang datang ka imah teh taka hasil ngaji naon beuh kasempak-sempak dibeuli dites ku salagina tadi ngaji sih ngadengikeun teu masyaallah aing salah milih asana kajian ku apa nyandung bae gitu ya berat kalau geus ka kitu tah eta neangan nu asli engke jang pertimbangan bejakeun kanu saja ente percayaan teh beda bae tetep bae neangan lauk teh neangan cai bae mijah disebut teh kepagi jeung cai tentrem lauk nurani teh kos kitu sebab urang diciptakeun fitrah suci urang teh nah lingkungan urang anu ngadidik urang teh bener lingkungan urang ngadidikna teh ngadidik riba lingkungan urang ngadidik haram lingkungan urang ngadidik bohong lingkungan ketika kembali ka nurani deui di mana sih nu asli ayang nah ieu ayatna alaikum anfusakum ketika aranjeun kabeh hararese jang nyaritakeun dakwah amar ma'ruf nahi mungkar anu bener lantaran nu ngahalanganana di kalangan anjeun keneh cek kurang perahyangan mah piring ge tara pake trok jeung kekenceng piring mah jeung piring deui gelas mah jeung gelas deui aya bahasa ti Kiai Hairun gedang hepe manan hepe ku baturna kilok aya gedang hepe katendet ku nangka nah iyalah nah kudu kumaha tuh alaikum anfusakum diri anjeun sekuatna datang ka mana rapihan diri anjeun ifazuha jaga diri anjeun raksa diri anjeun supaya selamat di dunia selamat di akhirat lain berarti tetanggung jawab ka umat tapi kuari hese jasa nyaritakeun asli wa kumu bisolatiha anjeun sing rapih hirup Allah maha uninga sebab Allah teh nyeun khalifah pengurus diantara khalifah teh anjeun lantaran anjeun dititipan ilmu tapi kan teu mampu nyaritakeun coba urang nyaritakeun haram di kepolisian moal beres nyaritakeun hukum Islam kuari di DPR moal beres nyaritakeun haram di birokrasi moal beres kuari nyaritakeun di mimbar kenceng teuing bahaya nyaritakeun urang di mana hese alaikum anfusakum diri urang beulanan batur ngeridit urang henteu batur bunga bang terus bae urang mah henteu batur invest daging urang mah henteu batur mah boga TV gude urang mah minimal nu leutik bae lah mun ditanya Kiai boga TV sakieu ge nangaleutik kamari mah gede ieu geus minjum berarti tobat itu tobat orenganan HP na gaya TV-an orangnya nama teu eureun-eureun nonton TV boro-boro nanaon keur ngising ge nonton TV bae boy mah Kiai Golkar po haram sih insyaallah ngeundeuk kumaha tuh ayeuna tah ieu geus hararese alaikum anfusakum sok beresan diri heula lantaran moal kebal deui urang bakal ngalanjutkeun hirup di dunya nyebrang ka alam itu tanggung jawab masing-masing dibejakeun nu aslina bae la yadurrukum
moal ngabahayakeun ka anjeun mandalla jelema anu sasar artina dallud dhalin jahlul jahilin mula'amatul laimin mulai pengaruh mun anjeun izah tada itu geus menang hidayah baca kurang kitab perhatikan baik-baik urang boga guru batin makomo anu urang teh mantep jasa mun urang boga guru kecuali mun urang teu boga guru dibaca mah dibaca ta Minhajul Abidin dibaca mah dibaca ta Ihya tapi tetep bae wayah ngalalakon mangalakon teu boga guru encan pernah beat jeung guru teh lantaran pembatalan pan can boga guru mah mun boga guru mah pan awas ya ngelengka sia ka arena politik batal sia malek ngalengka sia ka arena eta can bisa tapi mun can bisa ngalengka sia di organisasi eta sia masih keneh kabita ku pamerena sia masih kabita keneh ku pangalemna batal sia moal daekeun lelengkahan tadi ih kajet nyana mah nyana bae di politik nyana mah meureun geus bisa di organisasi nyana mah meureun geus bisa sugan sia dakwah sia teh hayang naon sia ha nu sabenerna pan aya boga guru mah kos kitu sia diondang unggal penting muludan hayang naon nu sabenerna secara batin teh ditanya urang teh hayang naon hayang kebeuli apaan sah cicing jadi mah cicing sia deui cicing lamun sia eta acuana cicing sia siksa sia di akhirat jamun yang cenah dibayar ge bonong cek kiai teh bonong geus kitu-kitu ngomong dibaca kunyana surat Yasin unggal malam Jumat dibaca kunyana jeung anak dibaca kunyana unggal zarah dipake istighosah baca ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun tuturkeun ku maneh nabi tuturkeun ku maneh rasul tuturkeun ku maneh wali tuturkeun ku maneh kiai la yasalukum alaihi ajra anu tara menta buruhan tara menta upah sedangkan anu sok minta upah mah moal beres nuturkeun anak lamun nuturkeun ka kiai nu teu minta upah mah etalah kiaina wa hum muhtadun nu meunang hidayah taya idah tada itu idah taya tuturkeun ku sia kiai anu tilok minta upah sebab eta kiai nu tilok minta upah muhtadun lamun sia nuturkeun kiai golkar nu sok minta upah deukeun ku sia ngejebur kabehan sia mada kaditu na menang kredit ge ngejebur sia menang cenah riba ge ngajebur sia tuturkeun sia mun hayang nuturkeun mun hayang ka neraka tuturkeun eta kuncina eta ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun dibaca ku kiaina eta di mah bupati korenganan di jerona teh eta teh nya teh keur menta buruhan dibaca ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun dibacana di pendopo hari praktek horeng hayang menta 3 juta sakali maca Yasin muit tolol kiai goblok ayat eta engke nu bakal ngahajar di akhirat teh ayat ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun nah sia aing geure dibaca ku sia tapi sia kan menta buruhan cak ayat aing nyeret sia ka neraka jahanam moal kebelingan 1000 tahun doang yai isi dalam baca kusia di pendopo baca kusia pakai istighosahat baca kusia babarengan jeung masyarakat ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun sia na ge menta buruhan deuk bener kumaha masyarakat deuk bener kumaha nah sia beunang aya sia nu ngajina handa pentang ngalamun teh nyahoan iya urang teh butuh penjernihan batin alaikum anfusakum cak Gusti Allah mun geus hese hiruk pikuk manusia geus hese maneh gerak jang dakwah amar ma'ruf nahi munkar nu diwajibkeun jang diri maneh bae ku ari mah ulah tergelincir kana maksiat pamajikan ajak anak ajak lamun boga santri ajak tuduhkeun lamun maneh anu ngadengekeun pengajian bae bejakeun nu sabenerna lamun maneh ayeuna mah dihina bae eureun lamun maneh ngaharam-haramkeun kredit aju maneh teu kuat eureun di kelompok eta neangan deui tempat nu saja
namun maneh nyampaikeun bahwa riba buang bank teh eta teh naon kitu ngaranna bunga bank teh riba haju dicemooh maneh eureun daripada engke mana di sel mendingan pindah tempat bae pindah tempat lamun di mana geus hese balik deui ka imah sampaikeun di imah bae di imah ge teu meunang nyampaikeun ka anak bae hareos eta haram kredit eta haram sok anak batur ge ngredit ya si anak nurut ka saha ka batur bantu lah apa mah kuno aduh cak dia ada aing dakwah ka anak orang teu bisa ka pamajikan we eta kredit haram loh kuno batur geus naik motor ieu masih kena haram kene we aduh horenganan ka pamajikan ge hese ka anak ge hese alaikum anfusakum diri urang bae aing masa bodoh tanya sia di sarean mah di sarean bae ku aing jadi dakwahan mah geus tapi siapan terus bae tetep aing aya butuh mah butuh ka sia ngan urusan kos gitu nah urusan sia tanya aing mah geus henteu tah geus bae alaikum anfusakum kurang kumaha Al-Qur'an ngeunaheun jasa amar ma'ruf nahi munkar teh lamun lalega sok luas telalega sempit tetap sempit datang ka boro-boro jang batur jang pamajikan hese mah ulah Al-Qur'an neng ieu kreditan geus sabaraha motor geus sapansang geus kalau hari dokot deui nu Pak siang teu ngadaekeun ngaji nah kuno teu kieu bae mah awal aya kakak mah kieu kulantaran sieun nah bisi haju isuk page topae basana berat kakakku percaya jasa ka Al-Qur'an jeung percaya jasa ka uraian Al-Qur'an dina kitab eta teh haram kakak mah deuk ngaberesan enggak tanggung jawab neng da tunya ha gas tanya neng tanggung jawab kakak mah ulah dibawa-bawa tapi ai waktu milu mah kakak milu misalnya butuhan itu tanggung jawab wah pinter kodek ayo ke neraka kula ayo milu memilu itu bahasa orang Cikupa tak gitu persis tak Masya Allah nah ini mah beneran nih mah beneran aduh guys ya tanggung jawab kula guys kula nu ngajalankeun tah warung guys aing mah henteu nya guys tapi tetap IHS mah bareng oh bas beres tak kurang alhamdulillah itu bisa berarti orang andasatan pemajikan alaikum anfusakum ulah dordar orang nonton TV pemajikan nonton TV betoel nih yang nonton TV nonton patna acara runtuy yuk teh haram nukos gitu teh kecuali berita-berita pengajian itu nukos gitu segala film dah haram aja kabehan geus kos gitu ieu mah sarita bae eta kadenge eta surahan cak kieu teh haram geus kakak bae dari itu ka kamar we kakak kula mah kula bae geus geus aing teh tanggung jawabnya aing pan geus nganasehatan si aya geus urang leupas tah berarti ulah jadi pareuman ku urang kurnya nonton di pareu tek ribut sia ujianana moal dibere nu hareup nonggengnya nak aja ngomong ge sia diberi knalpot bahaya sia make ayat ieu oh alaikum anfusakum aing bae atulah geus bae urang mah balik di masjid pamajikan jang geus kurang ditegor urang atuh ka kamar nyetel nu leutik geus teu beres horenganan itu udah teger idah tadai itu empat deh orang nggak menang hidayah pan nyulusup pan hidayah maka jero rahasia Allah sama orang sanajan ngaji babarengan kieu tah hidayah teh akan di luhur teh tah sinar Allah nyulusupkan ke hati masing-masing anu bakal disalamatkan mah langsung set sadar anu bakal moal disalamatkan mah moal aing mah kang ngadengikeun doang anu ekstrim mah dah kiai ieu kos kitu moh henteu atuh masing-masing tah masing-masing tah saha anu disalamatkeun ku Gusti saha anu henteu eta mah urusan Allah. Nah, ya orang balik di masjid dan lu pemajikan nonton TV, paling orang reunan atuh, dia alum kenceng ting pancen sok marah. Reunan atuh geus. Senyum bae. Urang geus ka kamar kieu, belah aing aya boga pemajikan. Terus bae urang leuleuy bae alaikum anfusakum urang heula. Urang heula ulah nonton TV orang terus keke pemajikan isinin sorangan keke pemajikan isin sorangan gitu ieu mah tunda kumaha nitah pemajikan anak ya urang aya teh naon emang eta naon eta mah ting ting
aduh atuh ke akira ge nanyakeun gedean atuh saeutik ceuk cenah tuh atuh ngendek rumah nyaramna atuh moal bisa atuh kumaha ge urang-urang melu ulah peduli geus insyaallah ulah nyieun huru-hara di imam masing-masing ke salamet teh di akhirat nyana-nyana urang-urang tapi urang negor diajak ngaji siang geus dinasehatan geus tapi sia kitu bae sabodo masing-masing urang teh saimah urang teh sakamar urang teh sa naon kitu ngaranna saatap tapi di akhirat engke masing-masing salakina mah salamet ka surga pamajikanna mah atuh ka neraka sebab di dunia nak ditoel geus kredit haram ditoel geus bunga bank haram tapi tetep bae ditoel geus kita ulang nonton TV tapi terus bae oh atuh masing-masing bae. Jadi ulah nyieun huru-hara berarti dakwah boro-boro jang sa Indonesia cacak-cacak sa imah ge anak bae geus teu bisa alaikum anfusakum diri urang bae heulanan la yaturrukum man dhalla idza tadaitum asal urang geus boga hidayah kuat moal goyang setik-etik aja gila ceuk sakaul al-murad nu dikarepkeun ku ayat la yaturrukum man dhalla teh min ahlil kitab Yahudi Nasrani kajen teuing Yahudi kajen teuing Nasrani nyana terus-terusan dakwah terus-terusan nyieun permaksiatan lapangan maksiat dicieun ku nyana melalui birokrasi hotel dibangun nightclub dibangun remang-remang dibangun mulai tina urusan-urusan kos kitu urusan perjudian dibangun permabokan dibangun atuh nyana-nyana urang-urang moal kudu milu kanyana urang geus boga hidayah ahli kitab wa gila cek sakawal al muradu gairu cek sakawal manu dikarepkeun ku man dhalla idza tadatum teh lain ahli kitab cah jelema-jelema nu nyieun lapangan termasuk urang ge sarua bae artina sa Islam tapi nu ieu mah arahna ieu arah dakwah nu ieu mah arahna permaksiatan eta ge sarua bae moal kudu ngacokeun ka diri urang moal kudu ngabimbangkeun ka diri urang nyana-nyana urang-urang asal urangna geus izah tadaitu mantap ieu hidayah nu mahal mah hidayah anu mahal mah tah ieu teh loba kuari loba jasa Kristen asup Islam di Amerika ribuan asup Islam timimiti WTC dibom mengenal Islam lantaran di Amerika dengan sendirinya nyaritakan tentang Osama tentang Islam diceritakan di itu di berbagai media baik cetak maupun elektronik tentang Islam keganasan Islam kepiawaian Islam ternyata orang Amerika loba anu teu nyaho tentang Islam ku gara-gara WTC dibom loba ribuan masuk Islam ku gara-gara Irak invasi Irak dibom Irak terus dibombardir ku Amerika nurani orang Amerika langsung timbul kok pemerintahan orang kiamat ribuan masuk Islam ketika kamari Libya dibombardir malah dek demo masyarakat Amerika kak gitu ka presiden ka Obama cuman ditahan dan tidak dipublikasikan tak iya teh Allah dek mere hidayah mah babari ternyata kuari dek aya nu nyieun masjid di tengah-tengah kota Amerika cuman can diizinan ku Obama akibat tahun ya akibat satu tindakan anu di luar nurani biadab Allah mere hidayah jadi hidayah mah eta teh naon kitu ngaranna rahasia Allah kos maripat deui kos maripat teh sangat rahasia aya jelema nu dibere maripatna teh keur lempang aya jelema dibere maripat keur diuk aya jelema dibere maripat ku Gusti Allah nyurusup teh keur di masjid aya jelema dibere maripat teh keur di tengah-tengah kota nyana tafakur horeng di kota teh kos kieu loba awewe anu telanjang mantep amatnya tah lain jadi wali sarwana sia nah iya loba perjudian dan lain sebagainya nyana langsung diberi hidayah ku Gusti Allah mana nu bener ieu teh langsung ingat kana keagungan Gusti langsung ingat kana keistimewaan Gusti orang masyarakat dan geus biadab di tengah-tengah kebiadaban manusia nyana mah diangkat jadi wali sangat rahasia ilmu marifat hidayah komo nah ini di Amerika ribuan jelema nu asup Islam di Inggris ribuan bahkan Raja Inggris adina Raja Inggris panglima Inggris asup Islam kuari Masya Allah lain letik-letik naon kitu ngaranna teh lain letik-letik sejarah tiba heula ge kos kitu bae kuari ge di tengah-tengah kebiadaban Amerika
justru masyarakat ribuan nu asup Islam. Kebiadaban Inggris masyarakat loba nu asup Islam. Di tengah-tengah kota Inggris dijieun Islamic Center ku dua jelema, hiji Ken Stephen, nomor kedua Lady Di, cuman dibunuh dengan cara kos gitu. Kuari dek aya deui nu nyieun Islamic Center di tengah-tengah kota Inggris, seorang bintang film nu asup Islam, tapi tetap masih kena dipersulitkan. Tapi kan suara geus luar biasa, berarti kan ieu rahasia Allah. Nah, nu mantak asal geus dibere hidayah bae kiai di tengah-tengah kahirupan anu rusak, tetep bae nya nu mah isi komah. Ih, atuh sia-sia aing bae. Aing mah ka masjid ka imah, magahan ngaji, ka masjid ka imah, magahan ngaji. Geus sakitu. Acan aing mah tinggalin teu boga kendaraan, urusan sia aing mah jeung Allah. Allah dari geus sakitu bae, engke bakal hurung sinaran teh. Di tengah-tengah poek aya sinar diudag ku jelema. Lamun poek mah cenah di dia aya lampu. Cenah di dia aya lampu, mana ya lampuna? Pareum. Kunaon pareumna? Sekopi. Pareum ku sekopi. Sia mah teu kaharti bae sih ku aing matak aing bolak-balik ge. Mun aing bolak, ieu cenah di dia aya lampu, mana ieu pan poek amat. Pareum. Kunaon ieu pareumna ieu kunaon? Mobil diatut pareum. Pareum. Cenah di dia aya lampu ka mana ieu? Eueuh ku ari mah atuh hurungkeun hese we menyakan. Emang kunaon gitu? Pondokna dibangun ku atut. Pareum. Aing bolak-balik bae sih mah teu ngarti. Heran aing mah. Aing mah sakabung mah greget aing ka sia. Pareum. Atuh deuk kumaha ieu kerja sama anak. Nasehat kurang kumaha nasehatna sing hade. Pareum ku Sekupi, pareum ku Honda, pareum ku pondok, pareum. Ya Allah ya Rabbi, neuk naon atuh di pareuman? Colkeun. Ulah aya nanaon? Set Al-Qur'an hiji, hadis ulama eleuk tuturkeun. Deuk aya anu nyumbang gitu. Berarti saya dikumbangna 10 juta, leutik deui. Jadi ngarep-ngarep nu gede tolol tong. Geus ngelentit dibere teh 20 juta. Leutik dibere 20. Nganggeuskeun ku Sekupi. Ces. Pandeglang sapandeglang pareum, Serang saserang pareum, Tangerang satangerang pareum, keur carita di Banten pareum. Kemudian Bogor di Bogor ku pilkada pareum, Bandung ku pilkada, Garut ku pilkada, komo kiai di Garut Maceng Pikri, dulur-dulur na kiai malulunya nage termasuk kiai, mareuman pondok-pondok pasantren, ku ari nu tadina aya santrian di Garut tadina 50 ku ari geus wassalam. Tinggal pondok bae 2 tingkat, santrina eueuh nyanana geus teu ngaji, wassalam. Pikri. Ini kumaha teh? Mareuman teh mareuman ulah kitu geus cing teger bae. Urang mah ngaharamkeun haram bae, deuk nurut kajen teh aing mah jang diri aing bae. Jang diri aing bae, wayang ngomong aing mah ngomong bae, sia deuk ngadegekeun los teu kajen, sageus ngadegekeun deuk make deuk teu sabodo sia aing mah aing bae sesuai jeung aturan. Sia teu percaya dibuka ku aing kitabna tah eta teu akur pahamna, leg-leg paham sia. Geus bae bakal sinaran. Itu mah gede amat hurung mah. Itu mah obor mah penuh deket kacaangan, nu jauh kasih lalatuan. Eta obor. Nu mentak nu ngaji dari Tangkal Ambon mah silalatu teman. Allah diberi mukjizat. Lu engke di akhir zaman ulah Kangjeng Nabi Muhammad cak kaum Hawariyun. Ya umat Kangjeng Nabi Muhammad bakal loba nu bisaeun model kos kitu. Lain pangeran Isa teh manusia biasa diangkat jadi rasul ngan dibere mukjizat nu luar biasa. Nabi Muhammad engke mukjizat teh pohara jasa cak kaum Hawariyun, pengikut setia terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ke umat Kangjeng Nabi Muhammad di akhir zaman bakal loba nur bere karomah. Di antara karomah umat Kangjeng Nabi Muhammad awewe embungan make ini roaitu ahada asyara qaukab nuturkeun pelet tamatuh. Ta eta istimewa umat Kangjeng Nabi Muhammad. Lamun urang nyaritakeun karomah warawali di urang para wali sanga
di Banten aya Sultan Hasanuddin nu belah dieuna kitu Syekh Asnawi Caringin atuh pan Syekh Asnawi Caringin ge di Lampung kahuruan muridna kunaon atuh nyana di dieu dicaringin mana dicaringin di Lampung muridna kahuruan dicaringin nyana tadi hareupeun masjid Caringin ngokot cai pareum cek nyana pareum kunaon nu di dieu anu disirat-sirat nu pareum di Lampung coba ayo eta lamun lain karomah kumaha mantak urang di zarahan ge eta pohara jasa Syekh Asnawi mah di dieu nya mah tadi hareupeun masjid pareum geus yang 3 kali nu di ditu nu pareum urang mah di pareum di dieu ngagebrah insyaallah geus pokona mah hese wali atuh pan aya jelema deuk ka Si Abdul Qadir awewe terbang di gunung aya jelema nu ngazinahan di Bakekeng nyaho teh di Bakekeng eta bahasa Bakekeng model ta eta teh Inggris asli di Bakekeng dibukaan bajuna dipreteli kemudian sempakna dibuka geus di Bakekeng geus dilempengkeun senjata ampuhna ta eta teh geus tinggal asal kenop dipencet dur kumaha eta awewe mun tayang ka Gusti langsung ka Tuan Syekh Abdul Qadir ya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir kabeneran Syekh Abdul Qadir na kapan endek ngalawudu make bakiak di handapna begitu dileuk cek Syekh Abdul Qadir wah dek di sinan bakiak dicekel dibalakeun di Baghdad ka Mesir coba sabaraha eta jelema nu keur ngabakekeng teh kan kena bakiak jager bae dibalangkeun di Baghdad deuk ngalawudu nu kena di Mesir coba eta pikir Masya Allah teh masih kene kakarak sakali ngan puyeng doang dibakekeng deui sakali guys sakali deui mun tayang deui ya Sultan Aulia agis ni cak eta we tulungan abdi ya Abdul Qadir tulungan abdi kadengeun eta gegeroan awewe nu agis nian cekel deui bakiak sakali deui juager bae moal atuh geus puyeng geus saya nyaritakeun kena bakiak goleh salamet awewe dibawa bakiakna aku eta awewe datang ke Baghdad ieu bakiak tuan tinggal jamaah bae pan bakiak jauh banget eta bakiak gitulah Tuan Syekh Abdul Qadir eta min jumlati karomah anu hese ku urang diudagna ulah kudu diudag-udag karomah baja urang salilah hayang karomah moal aya lain karomah mih mah moal bisa tuh urang hayang karomah ibadah hayang karomah teu istidraj ka ditu al hikmat tamah al hikmat tugas mah aya ibadah ka Gusti Allah mah ikhlas justru embung aya karomahan hayang teh ka Gusti bae dibere dunia teu hayang abdi mah dunia mah hina dibere mulya teu hayang abdi mah kamulyaan mah besi di dunia doang dibere kubagur di kubatur diagung-agung teu hayang Gusti abdi diagung-agung besi hanas di dunia diagung-agung di akhirat ku Gusti dicilakakeun hayang naon atuh mana hayang sorga teu hayang sorga abdi mah hayang naon hayang ka Gusti pan eta hayang ka Gusti teh eta angel jasa pan urang mah tetep bae hayang ka sorga bae aja atuh hayang ka sorga bae sia kunaon eta hajut hayang sorga tuh sorga aju salah urang atuh henteu emang potongan sia mah kos kitu cukup jang potongan sia mah kudaek salat hayang ka sorga ge cak jang potongan urang mah ieu senang sakitu ge ngan ai wali mah geus lain atuh jang naon sapira sorga tuh paningan kanu nyeuna tuh eta geus pohara tah lamun urang geus datang ka dieu ngan lain sungut kos kitu mah mah caritaan doang ieu batin tah deuk ngaleupaskeun anapan hese eta mah kos kitu mah kudu melalui mentang mata ti peuting bari nonton main bola tuh kudu muter-muter tasbih tak eta tuh lamun laju kitu bae moal bisa lantaran ditapakuran di muraqabahan di zikiran ditapakur kakarak dal kitu ge lamun geus wayahna ku Gusti sedeng sia ka aing ngaharep teh bere ku Gusti kakarak plong pindah nu tadina butuh ka dunia ku hari mah henteu tadina hayang ka akhirat ka sorga ku hari mah henteu geus pindah sababaraha alam ku hari mah ka Allah bae geus aya ngahiji jeung Allah tabahasa ngahiji jeung Allah eta lah nu ditentang ku para Wahabi ku para Muhammadiyah ku para gitu di luar ahli sunnah wal jamaah
eta mah ngabahasakeun ngahiji jeung Gusti Manunggal eta mah bahasa nu hese ngabahasakeun ieu teh eta padahal mah justru di hate teh geus eueuh hihijian geus eueuh hulul geus eueuh ngan hese ngabahasakeunana nu mantak teu meunang ilmu tarekat dibikeun ka sambarangan jelema bab pembahasanana beuki luhur beki mantep kadituna mun teu ngaji heula teu ngaji tauhid sasar sebab ngabahasakeun anak ngahiji jeung Allah oh berarti Allah aya di nyana tah cekel ku sia nyana nyekel Allah sia eta sasar bahasa kitu mentak Syekh Siti Jenar dibunuh bae Kiai Halaj dibunuh bae naon sababna nyana ngomongkeun Allah teh kula anallah kula Allah bunuh bae padahal teu salah di akhirat pangheulana ka sorga cek si Abdul Qadir lamun kula sazaman jeung Ki Halaj kula nu bakal kitu naon ngaran nyalametkeun Ki Halaj teu salah teu naon ngan salah soteh bahasana kadenge kuno bodoh atuh nu pinter mah kitu bae terus lamun urang terus be ibadah ka Gusti makin mantep makin deket Allah makin deket Allah asa aya Allah aja ditanya Aisyah asa aya Allah di mana di dieu jeung asa aya oh berarti dinya aya Allah itu kan sasar pan Allah mah di ghairi makanin eueuh tempat sugan dihareup di tukang digigit di luhur di handap aya nyebutkeun di dieu aya Allah atuh urang ge lamun geus ngaji tauhid hate asa aya we di Allah teh di dieu tah eta teh kos kitu terus makin mantep tah Muhammadiyah geus pesimis ti heula bae mantep nu jadi wali cenah lain wali nikah mah teu nyaon nya nama kangeunahan ibadah moal bisa mana aya nu teu ancub kadinya nikmat ibadah moal aya tuh iyalah kaum Hawariyin ngajelaskeun wahai manusia Isa lain pangeran Isa lain Tuhan Isa mah nabi diangkat jadi rasul dibere karomah tekadkeun ku maneh Nabi Isa nabi rasul lain pangeran geus jelas kaum Hawariyun ngajelaskeun jelema nu luhur keyakinanna kaum Hawariyun teh pembela terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihis pengikut setia kemana bae di mana bae nyanalah nu ngahadang kemunkaratan lantaran geus belah dua manusia teh nu hiji mangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa nu hiji ngarasulkeun penuh ka Kangjeng Nabi Isa encan ye di luar Hawariyun mangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa encan ngan arah kana mangerankeun geus aya arah kana nuhankeun ka Kangjeng Nabi Isa geus aya encan lantaran dinobatkeun jadi pangeran teh sanggeus teh diangkat ka luhur langit ngan keur can diangkat ka luhur langit nagih geus luar biasa Kangjeng Nabi Isa teh wah geus disembah-sembah geus dikieu-kieu asal aya Kangjeng Nabi Isa geus dikieu-kieu malah Kangjeng Nabi Isa teh dicoba ku umat-umatna hayang anu coba Isa itu gerakan kotok tuh kade digerakan kotok kade kotok nutur ke coba pencit Isa pencit coba digoreng coba dahar ada atuh babarengan dahar mah dahar coba hudangkeun deui gom ya kotok hudang inilah hudang deui kongkorongok berangkat Isa pohara jasa atuh leumun urang bisa kos kitu atuh mencitan kotok bae urang sugezeuk mencit kotok goreng jeung keluarga gom bismillah hudang deui isu pencitnya moal beak-beak hiji ge asana teh urang mah geus ngaco bae sih ngaco urang mah mun bisa kos kitu teh malah deuk dibisniskeun Kangjeng Nabi teh mujizatna bisa ngocor cai tina ramu jelema 700 Kangjeng Nabi na kieu bae Allah nu nginum nu mandi nu mawa pohara jasa timbul di benak hati orang mun aing bisa kitu asana geus aing mah dibisniskeun ka unggal kontrakan ku aing geus moal diberes ya mah niatna ge kos kitu moal bisa si Abdul Qadir mah bisa kakalayangan hiber timbul di jero hate aing mun bisa hiber mantep deuk ka mana aing hayang ka Bali ialah kaum Hawariyun pecinta Kangjeng Nabi Isa
cek kaum Hawariyun Isa kami ngabela anjeun luar biasa eueuh dari Rasul nu diimankeun iwal ti anjeun ngan kami boga pamenta ka anjeun aya naon cek Kangjeng Nabi Isa idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam ingat anjeun Muhammad engke di akhirat bakal dibuktikan pertanyaan-pertanyaan Gusti Allah terhadap para rasul setelah dikumpulkan para rasul teh ta ieu teh engke cek sakaul mah ieu mah munkoti jeung ayat anu awal ieu mah geus nyaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi Isa kumaha emang pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa disebut kaum Hawariyun nyarita ka Kangjeng Nabi Isa bin Maryam kieu ngomongna he Isa hal yastati'u rabbuk apakah mampuheun pangeran anjeun bisaeun migawe pangeran anjeun kawasaeun atawa henteu pangeran anjeun kawasaeun naon cek Kangjeng Nabi Isa ayunazil alaina maidatam minas sama pangeran supaya nurunkeun hidangan ti luhur langit coba eta kami deka rumpul kabehan ribuan manusia yang nyaksikeun coba anjeun ngadoa minta ka pangeran mampuheun henteu eta pangeran teh supaya nurunkeun hidangan ti langit kahandap ke ku kami bisa kadeuleu ku kabehan wih eta permintaan lain lalagaan haramat eta menta kaum Kangjeng Nabi Isa pengikut Kangjeng Nabi Isa pengikut setia nu sok disebut kaum Hawariyun menta ka Kangjeng Nabi Isa hei Isa coba turunkan di langit hidangan kami supaya neuleuh Masya Allah mendet jadi rasul teh berat kitu keneh jadi wali emang kumaha gitu teu meunang salah kitu keneh jadi ulama teu meunang salah ulah sok kaju ngadoa jadi ulama lamun boga mustajabud da'wat mah sing hade mentek kiai teu meunang nyapa lain kiai nu sok supasapa mata mah jawara nu kos kitu mah cek mantog sia kitu bener bae anak mah mantog jaga aing ge sia teu nurut ka aing paling mah boga telu jawara tah mah kiai baula jelema di Ciduhan kiai di Ciduhan alhamdulillah mudah-mudahan eta budak nu di Ciduhan panjang umurna kitu kuduna kiai mah aya nu nakol ceger ka huluna alhamdulillah sakieu ge aing mah henteu paeh ditakol ku sia nuhun geus eueuh masalah jadi ngeunaheun ieu mah tuh kiai kekarek di Ciduhan goblok sia boga sabar letter sia Ciduh ayo ngadu Ciduh jeung aing sia itu lain kiai tuh kos gitu kiai mah kudu cicing keur dicoba ku Allah diomongkeun dijauhan ku muridna ke deket deui engke dibere engke dipenta eta kiai ngaranna engke diagung-agung engke dicaci maki dipenta datang ka kumaha kategeran jiwa jeung katauhidan eta kiai nya henteu cek Allah sia ka aing ketika sia diagung-agung tah pangagung teh ti saha tekan sia ketika sia dicaci maki cercaan teh ti saha eta lamun asa ti manusia geus sakitu tah sia boga manzilah boga derajat teh moal naik tapi lamun dak diagung-agung pangagung teh da lain ti sasaha ti Gusti mun ku Gusti teh diagung-agung mah da moal ngagungkeun sanesna abdi nu Gusti hiji mangsa dicaci maki jeung cercaan teh lain ti manusia hakikat mah ti Gusti nyanggakeun deuk diagungkeun deuk dicaci maki abdi mah dadek ka Gusti bae oh hamba ai naik ya naik ka mana ka tanggal kalapa tuh jadi lamun can dicoba can bisa tuh ketika dar diberean tah sia diberean ku murid sia teh eta tekad sia ti mana ti Gusti sanes ti murid eta nya datang eta mah alat Gusti pikeun ngadatangkeun ka abdi nyanggakeun ka Gusti isuk pageto aya nu menta tah sia saha ti Gusti sarua bae dibere teh Gusti teu turun darajat sia ese nek jadi wali teh urang mah ngadengnya bisa kakalayangan hiber bisa mustajabud da'wat jelema cara lager eta teh ya kos kitu mata mah embohna nyana nama embungeun ketika dicoba na pahit anu luar biasa
pahit kama kapahitanana dicarekan ku pamajikanana boro-boro nyandung jeung sejen pugunya namanya nyarekan bae ku Sidina Umar teh hutet kapan lamun di medan laga mah musuh teh ginjir boro-boro musuh setan lompat ka Sidina Umar tapi di mana dicarekan ku pamajikanana kumis tinggal kumis gede pan Sidina Umar dicarekan bae buktina ya sahabat datang dek keluhan pemajikan aing dicarekan belah aing dek bebeja ka Sayyidina Umar pas datang kalawang Sayyidina Umar keur dijerot can keluar cicing bae didegekeun keur dicarekan ku pemajikan teu ngalawan Sayyidina Umar teu ngalawan cak sahabat aing dek bebeja dicarekan ka nyana geja sarua aing balik bae cak nyana balik aing ge sarua jeung aing nasibna balik begitu kuluyur kadeuleun ku Kade geus lila mana geus saya naon lah teu kudu dicaritakeun akur naon ampura Amirul Mukminin kula datang ka dieu jauh-jauh maksudna dek bebeja naon bebeja bapak pemajikan goreng jasa akhlakna maksudna isuk nyarekan sore nyarekan ai prak datang ka dieu tuan keur dicarekan atuh sama asib atuh kula paling balik hoy dengekeun kula lain teu bisa ngalawan musuh ge dibunuh ku aing cek Sayyidina Umar waktu setan ge sieun bejana ka aing atuh komo pamajikan ngan pan pamajikan teh mang nyeusekeun nu kudu nama aing nu nyeuseuh pamajikan mang masakeun nu kudu nama pan aing baju-baju aing atuh kudu diseuseun aku tapi pan pamajikan mang nyeusekeun kemudian anak-anak nu urang pan eta kudu nama urang nu nyusuan pak pamajikan dibayar henteu pan urang mah lain nyusuan nyusu Sayyidina Umar eta inget ka dijana wah kajeun teuing nyarekan mah lantaran loba hak urang loba hak nyana anu ku urang teu dipigawe kitu nya muhu datang ka imahna eta sahabat yang geus cicing bae carekan ku pamajikan datang ka di kitu-kitu ceulina cicing inget ka Sayyidina Umar we jangan inget gitu Masya Allah tuh eta teh naon begitu Sayyidina Umar dicarekan sakitun cicing we ronjak naik pangkatna carekan ku pamajikanana minggu hareupna deui ronjak naik deui beuki nikmat salat teh cek Sayyidina Umar ku ngeunaheun jasa salat pernah nanyakeun ka Gusti abdi Gusti nikmat amat ketika salat teh bae inget dengan ka Gusti dong di mana ibadah naon abdi ilham turun Umar ibadah anjeun cicing bae ketika dicarekan ku pamajikan jadi maneh nemah jasa tan mantap urang ge engke mah bebeja ka pamajikan carekan aing atuh atuh ayah yang dicarekan mah ulah tamang geus nasib-nasib bae geus mantap hampir-hampir kiai mah kabeh nu luhur pangkatna pamajikanna garalak hampir nu luhur pangkatna pokona mah kula geus dijemputkeun saha-sahana nu kasaksian ku mata kula bae guru-guru kula di Bandungna di Garutna kemudian di Tangerangna pamajikanna garalak garak sungut maksudna tengah hiding aya sasaha tengah hiding sasaha nyarekan bae eta pamajikan aja urang sebagai murid nabu pan eta guru urang dicarekan ku pamajikanna kadele ku mata urang mah hina horeng keur diangkat darajat ku pangeran Masya Allah mantap anu can kawin neangan anu sumutna kos kaleng rombeng teh ieu kaum Hawariyun mintana ka Kanjeng Nabi Isa lain lalagaan ayunazzila alaina ma'idatan minas sama kami hayang nyaksian supaya pangeran bisa tante nurunkeun hidangan ti luhur langit kumaha cek Kanjeng Nabi Isa qala taqullaha in kuntum mu'minin cek Kanjeng Nabi Isa ke kaum Hawariyun hei kaum atuh ulah sok sambarangan punta-penta teh anu wajar-wajar bae eta mah menta teh asana di luar kawajaran sing sieun atuh anjeun ka Gusti Allah lantaran anjeun teh kapan ahli tauhid nauhidkeun ka Gusti Allah percaya ka kaula bahwa kaula teh utusan Allah
sing sieun sing rempan sing hati-hati atuh dina jijieun ayat ulah sok sambarangan tama pamentaan anu lain sambarangan in kuntum mukminin lamun anjeun ngimankeun ka Gusti Allah ngimankeun ka kaula sebagai rasul ulah sok menta anu macam-macam kumaha teh ngajawabna qalu nuridu an naqula wa tatma'inna qulubuna cek kaum Hawariyun wahai Rasulullah Isa kami mengharap pamenta kami hayang diturunkeun hidangan soteh ieu mah aya sababaraha harapan kami hiji anak kula minha hayang dahar tina rampadan hidangan langsung ti luhur langit hayang ngarasakeun langsung tina mujizat nomor kedua nawataubaina qulubuna hayang tentrem hate kami hayang leuwih mantep keyakinan kami lain teu percaya ka anjeun sebagai rasul tapi kami supaya leuwih mantep luar biasa imanna ka Allah iman ka anjeun sebagai rasul Allah ai kitu mah doa maneh langsung teh kasaksian ku kami mantep keyakinan kami masyaallah. Nomor ketiluna wa na'lama qad sadaqatana jeung kami nyaho berarti kana kabeneran anjeun nyaritakeun bahwa anjeun teh diangkat jadi nabi anjeun teh diangkat jadi rasul tah lantaran geus gadeul ku kami mujizatna kami teh berarti henteu mangmang deui ngabenerkeun ka anjeun selaku rasul wa takunu 'alaiha minas syahidin wa nakunu 'alaiha minas syahidin jeung kami langsung hayang nyaksian eta hidangan ti luhur langit kitu kami teh hiji hayang barang dahar langsung ti langit tanpa masak deui bahwa ieu teh mujizat nomor kedua supaya tentrem hate nomor katilu supaya tambah-tambah keyakinan bahwa anjeun bener-bener diangkat jadi rasul nomor kaopat nakuna alaiha minas syahidin wah mi kabehan hayang langsung neuleuh nyaksian dengan tujuan anu bagus para pengikut Kangjeng Nabi Isa boga kahayang nu sakitu luar biasa na dipukar dipikir ku Kangjeng Nabi Isa dibulak-balik Kangjeng Nabi Isa teh mikir dibulak dibalik ieu teh lain kahayang nu leutik tapi cek Kangjeng Nabi Isa teh lamun henteu ge jadi kabahayaan di samping eta deui motivasina tujuanana sakitu bagus hayang tambah keyakinan jeung hayang tentrem hayang mantep luar biasa di jero hatena lamun sekira-kira kaula teu ngadoa ka Gusti Allah asana nya ngolembar mentak dipaksakeun ku Kangjeng Nabi Isa langsung Kangjeng Nabi Isa ngadoa ka Gusti Allah qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina maidah Kangjeng Nabi Isa langsung ngala wudu mandi heula terus wudu terus nganggo acuk anu putih nu rapih bersoleh heula Kangjeng Nabi Isa make sorban di luhurna sanggeusna make udang-udang kemudian make tiung langsung munajat ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Isa jadi dek munajat kitu heula Kangjeng Nabi Isa mandi heula sanggeus gosala kemudian tawaddoa ngala wudu sanggeus tawaddoa masa make baju heula nu rapih dikunjukkan ka Gusti Allah nu bersih nu eueuh warna-warnian putih urang mapan make batik di dieuna aya deres si Semar mah cepot aduh dek ibadah ka Gusti Allah malaikat kageteun si cepotan di dinya aduh rapi tanpa aya warna-warna nu lain batik-batik Kangjeng Nabi Isa terus unjukkan pasolla rakaataini salat 2 rakaat Kangjeng Nabi Isa Masya Allah pohara nya jadi Kangjeng Nabi Isa rek ngadua teh faqama wagtasala wa labisal masa wa shalla rakaataini
fataqta rasahu wa ghadda basarahu mandi nangtung heula dek ngalaksanakeun kahayang para kaumna kemudian mandi Kangjeng Nabi Isa tingalikeun ku kaumna beres mandi bebersih nganggo acuk anu bersih luar biasa salat rakaataini salat 2 rakaat beres salat tungkul Kangjeng Nabi Isa sanggeus satungkul beureum matana seakan-akan nu dideuleungan Gusti Allah hungkul karak ngadoa doa Kangjeng Nabi Isa ieu Allahumma he Allah Rabbana he pangeran abdi sadaya anzil alaina Gusti muga nurunkeun ka abdi sadaya maidatan minas sama hidangan ti luhur langit takunu lana aidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka anu hidangan tersebut teh ngajadikeun hari lebaran muazimuhu wa nusarrifuhu kami bakal ngagungkeun bakal ngamulyakeun kana turunna eta hidangan sebagai hari lebaran li awalina ka kaum awal kami kabehan yakni ayeuna nu kasaksian wa akhirina jeung kaum nu akhir setelah kami ge bakal nyahueun bahwa Gusti pernah nurunkeun hidangan datang ka lain umat kaula terus wa akhirina di umat Kangjeng Nabi Muhammad ya supaya nyahueun Gusti wa ayatan minka jeung supaya ngajadikeun ayat ka Gusti kana kakawasaan Gusti jeung bahwa kaula teh nabi Gusti lain pangeran warzuqna jeung Gusti boga ngarizkian ka abdi sadaya wa anta khairur raziqin Gusti pang bagus-bagusna anu ngarizkian masyaallah eta doa beres Kangjeng Nabi Isa ngadoa dijawab ku Gusti Allah galallahu cek Gusti Allah mustajiban lahu bari nyubadanan kana doa Kangjeng Nabi Isa inni munazziluha alaikum wahai Isa kaula nu agung bakal nurunkeun kana eta rampadan bakal nurunkeun kahidangan sakumaha kahayangna cuman kade famayakfur badu sahaja lemah nu kufur sabada diturunkeun ieu hidangan di antara umat aranjeun fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin kaula nu agung bakal nyiksa ka eta jelema nu kufur kalawan siksa nu teu pernah kula nurunkeun siksa ka hiji jelema model kos kitu siksana poara jasa can pernah siksa diturunkeun minal alamin di alam ieu ingat Isa kaula lu agung bakal nyubadanan kana pamentaanjeun bakal nurunkeun kaula kana sakumaha kahayang tapi awas ulah kufur sanggeus diturunkeun pamay yakfur sahaja lamun kufur ba'du sabada diturunkeun di hidangan awas ancaman ti kaula bakal nyiksa ku siksaan teu pernah diturunkeun ka sabaya oge udah dahsyatna beres nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa alaihissalam ka umatna wahai kaum Hawariyun pecinta jeung pengikut kaula parantos unjukan ka Gusti tur dijawab ku Gusti insyaallah Gusti bakal nurunkeun kana sakumaha kahayang wah jelema geus 100.000 yapak di Yerusalem yapak yang terus teu kadeletung-tung dek nyaksian turun nama Maidah dijanjikeun pana tu ieu mah langsung rep ti luhur poe jelema ratusan ribu jutaan manusia memandang langit kabeh poe reuk turun aya caang reuk belahna kahandap di tengah aya caang ternyata horeng rampadanana teh di tengah-tengah antara dua reuk di luhur jeung di handap di luhur mega di handap mega di tengahna aya hidangan jadi terus turun ke handap molongo jelema ratusan juta menyaksikan turunna hidangan ti luhur langit dibawa ku mega
ti luhur jeung ti handap tengahna caang ternyata horeng rampadan didinya nanampan teh dibungkus make kain beureum make taplak anu beureum bari cahaya anu luar biasa indahna kahayang-kahayang anu pamenta tadi geus cumpon teh ngarasa bunga pohara wah indahna turun eta rampadan nanampan dibungkus ku lapis beureum di luhurna mega di handapna mega cahaya nu luar biasa masya Allah bisa dibayangkan ke orang betapa poharana kejadian tersebut turun ke handap panazala maka panazalatil malaikatu biha minas sama eta malaikat teh nampak reuk teh dibentukeun ku Gusti Allah mega teh padahal malaikat di handap malaikat di luhur malaikat di tengah-tengah rampadan gede dibungkus maka kain beureum sinar anu luar biasa dibawa ku malaikat ke handap datang ka masya Allah eta teh bunga mah aya ngan sieun bunga kabeh di lembah teu meunang aya nu nangtung kabeh teu meunang aya nu robah jeung eueuh nu nangtung eueuh nu robah sanajan lapar ditahan tetep di jero majelis bae nya